nuluykeun catur nu kapungkur mapaikeun caritaan anu baheula tulisan para wali rekaan para pujangga anu natrak ti bihari duki kakibari pada ngareka-reka basana pada mapantos adeg-adegna pada mapandi kaayaan jeung caritana anu luyu jeung zaman kurungan zamanana alus jeung henteu naloyog jeung henteu gumantung kanu boga tanggung jawab ngagarapna nya dalam kasebutna namun dina seueuhan pendaranan ia sajanten dina pra-prakanana ngagarap carita wayang asa wajar sing saupama beda garap jeung metana basa jeung haleuangna depungan aya paribasa sok sanajan buuk sarua hideung ari kahayang sok sewang-sewangan nu pentingan hiji seni pawayang tetep nanjeut di depan sebanjeur dina ajeng kaluhunganna wayang mangrupa perlambang manusia nu merendang margi dina wayang dilebetna tetebih ti nyarioskeun antawis girang sinareng hilir salah jeung bener adil sinareng murka laknat sinareng rahmat kafir sinareng tauhid namun dina seueuhan pedaranana anu dipipindingan ku silih jeung sinir dihalangan ku siloka jeung sasmita anu diharibunan ku simbol guareun sakur manusia anu waskita waruga jatining waluya jatining rahayu jatining sampurna ing maha suci tunggaling kaula Gusti lakin narya kang tuturuning catur pupukaning sinarita nyeresaken kawontenan disiksakan dakarasian di pertapan paparyawarna utawi pertapan Saptarengga anu janten kasepuhan di pertapan pranyata eyangna Pandawa sinareng Kurawa kekasihipun Sang Maharasi Abhyasa Yorasi Krasna Dipayana Calik dina korsi pringgung di amparan kukurit manjangan Sang Maharasi kasumpingan ingkang wayah kekasihipun Raden Dipati Arjuna boten kantun satria melajang tengah Raden Gatotkaca kaayaan di pertapan matak ningkrimkeun kana batin Raden Arjuna sinareng Raden Gatotkaca wantun sasauran satiracan mahapandita ngandika sami ngantos kana dawuhan Sang Wiku sabda
iya saur nira anu panjang singge iya sinengihing sabda sabda iya sabda sabda saur miratang dana panjang singge sabda wala bakti dening asih ya dening kerjakan nasib ora ketara ora ketara wiku yalinuhung pandita yang brahmana pandita wiku yalinuhung pandita yang brahmana pandita brahmana Resia ingkang sakti ya ingkang wiku yalinuhung pandita Brahma nyukluk galur nu kapungkur mapai sajarah riwayat tapak zaman baheula ditinggal para wali rekaan para pujangan terus dibihari dugi kaki wali nyayosaken kawontenan disiksakan dakarasian di petapan Satarengga utawi petapan